Cek. Ceh Haji. Cek Haji. Hayu buru asup ka dieu. Bari asaan tah. Naon, Cek? Penyana teh daharun. Mangkana dahareun we ieu mah. Mana coba? Genaheun tapi Cek empuk. Da acis mah apaleun atuh Ceh. Badag dinya. Sarua jeung Cek Haji. Badag. Bakuna ieu lamun hidup senang mah kana awak ge subur. Heuh ngan meakeun tempat Cek Haji ari badag gorog teuing mah. Meakeun tempat ari imahna segede kubuk jiga imah eteh. Oh, iya Cek. Abi teh rek nawaran baju koko. Bejana si Ucup rek asup ka pasantren lain. Sugan we atuh ieu cocok. Aduh, si Ucup geus kateurehan ku abi, Ceh. Aku naon gitu? Jiga inungna si eta mah teu tuman mun teu make baju bermerek teh. Bari nage si Ucup mah baju koko mah geus meuli nu alus. Baju koko naon, Cek? Baju koko di Ciciko. Oh, Ciciko. Lain, Ceh. Alus geuning ayeuna mah. Sagala daek dagang ngeudeurkeun baju. Ah, tamang ngadaweung we atuh, Cek. Heuh, alus jadi katempo. Ketempo naon? Ketempo pisan teu boga duitna. Eta na po awak si Imas menikos nahaon ih menidayut kitu kos adoran cimol. Ah, sok kitu mak mah. Bogo alus batur marontok teh subur. Coba ari emak mun dibegang kitu kos nu kurang parab. Bedegong sia mah kakolot teh. Tuh nah, mama sok jurid ka batur. Bae awak begang oge. Nu penting mah rekening gendut. Ah, da ngewa mana aja loba duit ge ari begang mah. Si gawe nu ngabatin. Da kumaha tuh sakayana kieu mun awak sarua jeung ban mobil mah. Di kamari ge si kompa aku aing ngarah badag. Teu kudu dikompak mah yang badag mah. Tah leukeunan we nginum buki wae. Sok leukeunan nginum buki wae. Ngarah montok. Ari loba duit awak begang mah, ke disangka ku batur teh sok nyusuan tuyul. Si gawe ke teh heueuh mah sok ngingu tuyul. Wah, batur ngaramok kitu lin. Heueuh, naon kitu? Nah makanya rahaonnya. Kolor aja, kolor. Mang naon eta? Kolor jang, bade meser. Aya kolor naon wae, Mang? Aya kolor bapak, kolor emak, kolor nini, kolor aki, uyut, amang, bibi, uang, sampai ke kolor 7 lagi aya. Oh, ari kolor nu aya gambaran aya tuh, Mang? Aya, Ari gambar Power Ranger aya, Mang? aya. Aya gambar Spiderman, Iron Man, Superman, Batman, Pin Ipin, jenglot, sampai ke babi ngaheot ge aya. Ari gambar Power Ranger aya, Mang? Aya. Power Rangersna warna naon, Mang? Warna beureum. Power Rangersna lalaki atau awewe, Mang? Teu ingat tuh pokokna mah warna beureum we lah. Ari kolor keur urang aya tuh, Mang? Aya atuh. Mana? Tah ieu ke jang maneh mah. Pantes, hayang cobaan. Mahi, Mang? Hayang ke di mah mah. Nuhun nya, Mang. Nah, make marah nuhun. Pan keur urang, Din. Bayar ari sia. Tes di mana maneh? Terus jajan di warung. Eta jajan mah nanti kasakitu. Atunya kendai emak. Hitung-hitung ngarayakeun ulang tahun ya atuh. Maneh ning loba duitna. Menang anyuk. Diajar unyak-anyuk sia. Memang di berean. Lamun nganjuk nanti kasakitu. Nya di berean atuh. Pan ngomongna nganyuk kita emak. Goblok sia. Sorry atuh. Nih, Pak Balatak emang. Heuh sarua imah abi ge balatak. Sarwanya Balatak. Heuh sarua, ngan imah abi mah balatakna ku banda, ari imah euceum mah balatakna ku runta. Lain. Ari emak tarik nitah naon tadi? Panyebutankeun huis buru. Itu si Juri. Ani sibuk nguruskeun hirup batur. Ari hirup sorangan anak muradul. Assalamualaikum, teteh pangadamelkeun sisindiran kanggo dulur can mayar hutang. Mang Ahyar mau kutang, teh Dena make lulur, gera bayar eta hutang, ulah bongkena nginjem ka dulur. Tutur bener, sing jujur tang bohong. Gusti menirimil gitu eta emas. Ya heueuh lah, nu kudu rimil mah emas lain hutang. Tosok sunar sinir lah Cah Haji. Lain nyindiran deui da abi mah emang ngomongkeun euceu. Atuh da kumaha deui Ceu? Cah Haji, Cah Haji. Bete unyak anyuk mah malaya kaboga. matakan ari hirup saayana we atuh Ceu. Ulah sagala ting dianyuk, mungkin jelema teu gablek meni sagala dianjuk. Atunya normal we Ceu. Dari ngaranan jelema mah pasti loba kahayang. Heuh normal ngan tapi kudu ningali kaayaan. Mestina abi loba kaayang ge da beungar. Ari balangsak bari loba hutang mah ngan saukur ngalilir hulu. Ngadaran eta Ceu. Seblak Ceu. Cah Haji,
Cah Haji. Nah, seblak teh gitu. Oh, pikahayangan ih. Surup tengeuna ketemu lagi. Atuh da imah seblak lagi bahana saayana. Da barina hayang nungguna mah lain di dieu atuh. Terus di mana tuh? Hai bro, urang ke tempatna. Tah Ceu, di dieu tempatna seblak anu ngeunah mah. Naon di mana ya teh? Ieu, seblak parasmanan Yumi Yami. Oh, cik atuh orang cobaannya. Hayu. Ayo Cah. Nya, ngeunah Ceu. Nya tengeun aku mah ada lumayan agak aing. Cuk, aya Cah Haji. Kedai Ceu ah. Hari-hari we. Olo, kenalan nongkrong euy. Teh ka mana Cah Haji? Ah ke lelempangan we. Bari nemongkeun nu anyar. Naon nu anyar teh? Teka tempo sing gurilap kieu oge nu kararone. Olo, godingan heueuh. Menirim ya kitu ayeuna mah. Kahuntu-huntu milu koneng. Pan melian wae emas meureun Ceu. Jadi we poho meuli odol. Gagabah ting, ieu mah mata koneng ge tadi geus ngadaang jamu. Jamu naon? Jamu ngarah begang lain. Ayo si Ucu. Banyak tuh ah. Eta geus boga dahareun lain, nyerege kuat di baheuman kitu. Ih, Ieu mah lain nyere. Ieu mah milih di gehel Cah Haji. Munah teh. Cah Haji, bari pilihan tah tuh ieu daster. Marurah heg. lain pakeun abi nu kitu mah ih. Komo nu malurah kitu mah ih, tetumbaan make nage ih. Ararateul. Baju abi mah biasana ge make desainer Ipan Gunawan. Ih, mahal tuh eta mah Cah Haji. Nya pasti atuh. Ah, najan mahal oge. Ari dipake ku Cah Haji mah anger we sih kabogus toren. Mak, dari jeung naon, Mak? Atuh lajeng naon sia teh? Jeung mih atuh ka ditu. Aing mah. Aku mah mie wae. Lain piraku sia. Syukuran sakitu oge. Si kene diayakeun ku kolot. Coba kolot tara usaha aya nama. Terus pirang-pirang masih kene bisa daang oge. Biar gak bosan makan mie, aku mau bikin ramen bakso hot aja deh. Kebetulan kemarin nemuin ramen hack cuma pakai 4 bahan. Beneran gak ribet, mumpung ada bahan-bahannya juga nih. Bikinnya juga gampang banget kok. Pertama, masukkan bakso hot yang sudah dihancurkan beserta bumbu mie dan setengah sendok mayones ke dalam mangkok. Lalu tambahkan air panas, masukkan mie yang sudah diseduh, kemudian aduk. Dan yang paling wajib ketika makan mie pedas apapun, yaitu harus pakai seamless kenjer bakso hot sebagai toppingnya. Karena baksonya itu kerasa banget dagingnya. Dan yang pasti bikin makan mie instan pedas jadi semakin mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Itadakimasu. Tuh kan mie ramennya jadi enak banget. Kuahnya kental dan yang pasti jadi berasa banget dagingnya. Dan juga jadi semakin terasa gurih karena dari bakso hotnya yang dihancurin tadi. Sungguh perpaduan yang sangat sempurna. Rugi banget deh kalau kalian gak nyobain. Dijamin deh pasti ketagihan. Pokoknya ini ramen hack yang wajib kalian harus coba. Wareg oge ningan. Dek, mana gawe ke Arab? Embung mah. Terido aing mama kudu ka Arab. Maka saya tak terido. Dan mama nek gawe lain nek kulin. Maksudna teh urang mah teu tega, Ma. Lamun emak jadi pembantu di Arab teh. Nah saha nu nek jadi pembantu? Nah, mana jadi naon atuh di Arab? Jadi artis.